ngadahar putih jengkol temenangun asam urat rek ngadahar anu amis-amis temenangun jadi diabetes naon tuh dia daharna undur-undur baik padahal loba duitna tapi tersenang bener ke bu ya buktina sok nyerekan nang salaki dulu kato dulu tuh bentik-bentik curugna kudu doang batur tuh kak batur mah 2 tahun dia usaha geus kaji di mah ka beli mobil kakak mati bawa usaha kitu beuh purahan kayak tanuh bu biarpun gaji ibu lebih gede daripada gaji suami tetep aja suami mah kudu dihormat woi lima abong-abong salakina teu gawe pamajikan nu gawe buat ngomong ge eueuh menang kami mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu yang jawab salam kompak mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Matre orang. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Anu ngajawab salam lulus doangna keur mikiran hutang. Aya nu boga hutang hayang lunas atuh bayar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi israh li sadri. Amin. Telat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ya Rabbi bil Mustafa barang balik maqasidana wa ufir lana
Gusti Nu Maha Suci. Amin Bu. Duh Gusti Nu Maha Suci, minta duit saperti kencang banget kan duit jeung nyeunangkeun anak istri sesana jeung ongkos haji. Ya Rabbi bil mus balir maqah waghfir lana ya wasi'al. Amin amin bedas. Duh Gusti Nu Maha Kawasa. Kencang amat ya. Gandeng karena jadi air. Duh Gusti Nu Maha Kawasa, minta duit sameja jeung tutulung kata tangga sesana meuli inopa. Ya Rabbi bil mus terus waghfir ya wasi'al. Duh Gusti Nu Maha Agung. Amin. Minta duit sakarung supaya bisa tutulung sesana jeung modal nyandung. Amin terjadi. Bang, otak basnya turun dikit bang, bas turun dikit, bas turun dikit, ini strumnya kurang, bas turun dikit, soundnya bagus ini tapi kurang setrum, bas gitu aja bang. Pengatur waktu penata acara pangbagi wanci anu ku abdi sangat dihormati ditaati. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu diteda ti sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku babagan ilmu agama. Bibit widi ti para kiai anu sugih ku pangarti. Tos bang, jangan ulah jawaban baik. Gerak pas kun baca. Tos palu mana ulah digedekeun sakieu Pak. Ieu manek lalaunan bae lah. Jeung ini ieu. Bibit widi ti para kiai anu sugih ku pangarti. Kukituna salam hormat anu saagung-agungna anu saluas-luasna abdi sanggakeun kasadayana para kiai, para kesepuhan, tokoh dan pemuka agama anu doana ku abdi sangat dipikasuhun. Aparatur pemerintah tekakantun, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili anu kurang dipikayung-yun, segenap para panitia penyelenggara PHBI Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad, sakampung Dalung anu gaduh panuhun, ibu bapak pamuda pamudi hadirin hadirat anu caralik di pinggir di lebet di pengker jeung di payun. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna ngajadi sabab rahmat Allah turun. Amin. Telat bae aneh. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna ngajadi sabab rahmat Allah turun.
urang kabehan menang topek hidayah supaya kana ngaji tambah tekun, kana sholat tambah tekun, kana ibadah tambah tekun, hirup bermasyarakat sanajan beda pilihan tetap rukun. Ya Robbal. Tadi cek guru urang ka kuping ku abdi sakedeung deui urang bakal ngalaksanakeun pemilu. Ulah sampai gara-gara pemilu masyarakat acak-acakan henteu bersatu. Anu meunang ulah gede hulu, anu eleh ulah gugurutu, karena di alam dunia mah kabeh ge ngan saukur pa aku a. Nu ieu nu itu boga Allah anu maha sanajan pimpinan nu ieu nu itu ari ibu jeung bapak teu usaha mah tetep bae hirupna doang kit. Jalan ge ka dieu mah loba keneh nu masih bat. Boro-boro mikiran meuli sapak. Uyuhan sakitu ge masih bisa keneh. Sudah tahu nyatu kali. Bari jeung awak cageran henteu nyeri. Ieu hulu nu eta huntu. Asal Makana melalui momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi, urang kabehan kudu ngahij. Sanggeusna ngahiji ulah poho kudu daek ngad. Deketan para ustad para kia, karena ieu alam dunia geus deket kahareup jauh kabur. Karena ibadah sagede salat kudu talit, hirup di akhir zaman kudu hati-hati. Cek budak ngoramah ayeuna zaman era globalisa. Sakedeung deui loba jalma anu hayang perebut kor. Geus menang kursi, mudah-mudahan jadi pejabat penyampai aspirasi. Ulah jadi pejabat anu korup. Hayang geura kabeli mobil mer. Geus kabeli mobil Mercy kadieu kaditu make jas, make sapatu, make das. Rakyat mah tetep bae susah balangsak dahar geh jeung taras. Kana salat jeung ngaji mah nyararis. Musola gede wanci subuh eueuh nungus. Capek cek. Jangan tinggal susah sisi doang. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Zat anu maha Ghafur, anu maha luhur, anu maha ngatur, anu nikmatna moal bisa diukur. Kusabab sakitu urang kabehan kudu jadi jalma anu syukur. Ulah jadi jalma anu kufur. Nikmati Allah harta jabatan ilmu ulah dipake takab. Bisi cilaka di alamku. Ujung nabe heula nabi. Salawat salam pamugia salila nadawam dilimpah curahkeun ka junjunan alam, junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang kabehan disapaatan. Amin ya Allah ya Robbal. Ampura ieu ibu bapak ngomongna bari diuk bae lalaunannya. Anca ngomongna ge tadina mah kenceng ieu. Tas ka dokter kula jati tanggal 1 Rajab sampai ayeuna nguyak bae ngitungan ngaran lembur batur. Eta ngaran lembur aya nu macem-macem teh. Aya di belahan Tangerang mah aya lembur Pangodokan. Di belah Ditunab deket Balaraja aya lembur Koget aya. Di belah dieuna aya lembur Delan. Berarti lamun dihijikeun eta dikodok dikoget bau. Astagfirullah. Nambung bae. Ngomongna lalulus tas diponis ku dokter ieu kula ieu kena tekanan darah. Kaluhur darah tinggi, kahandap darah rendah.
lamun kaparawan darah muda, lamun kanini-nini demam berdarah. Ampura bahasa siribeh hilangan lah. Di lembur ulama lamun ceramah terame sok balalik kubu. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Aju ieu pula kudu muternya. Jadi mah budak leutik lah. Peristiwa diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Peristiwa anu moal kaharti ku pikir, moal kahontal ku akal. Naon sababna? Karena peristiwa Isra Mi'raj termasuk khawariqul adat, peristiwa anu luar biasa, anu moal bisa diterima ku otak urang, anu moal aya nu percaya kecuali iman, kecuali geus berarti urang ngayakeun rajaban ieu mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman, ditetepkeun iman, isu pageto bisi urang balik ke akhirat, mudah-mudahan balik namawa iman Islam. Ya Rabbal ala kadar sim abdi rek nyacahkeun hikmah dibalik perayaan Isra Mi'raj. Adapun hikmahna aya 4. Ieu panitia ngayakeun acara samodel kieu hikmahna aya 4. Euy, ribut bae. Bu, aya ibu mah ari ngaji tilok mireung ngajina barhobe asal bubar poho kabeh. Di majlis taklim ge ustad mau ngocoblak maca kitab, di luar mametis jambu aneh. Katambah ayeuna mah alamna caang tapi hatena poek, bener teh Bu? Ustad kurang kumaha tetek, jelas magahanana make toa ustadna ngora keneh. Tapi kulantaran alamna caang hatena poek, doang-doangna eta ngaji teu asup hate, bener Bu? Balik ngaji geus ngobrol di jalan. Dia geus ondangan. Geus teueuna naon aya ngenterong doang. Tadi keneh ngaji geus ngomong kudu hajat. Kitu ieu teteh mah hayang be ngomong lamun ondangan, dahareun tangeunah di komen. Daharna ngeunah tenda di komen, tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten di komen, panganten lalakina kolotnya. Ih ampun aing hayang beta ngomong. Tujuan hikmah perayaan Isra Mi'raj anu urang dieu kerja keras berjibaku ngondang kula genep bulan keneh. Horeng tujuan nama aya 4 Bu, aya hiji lil intifa, anu kadua lil iktibar, anu katilu litabaruk, anu kaopat lisafaah. Geus kula rek nyacahkeun eta bae. Nu kahiji lil intifa, ada banyak manfaat yang bisa diambil dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Manfaat anu dohirna bekieu Bu. Euy, ribut bae nya. Manfaat dohirna teu aya lain ieu barometer kakompakan, tolak ukur persatuan. Lamun eueuh kakompakan, lamun eueuh persatuan, ieu moal jadi rajaban, bener teu Bu? Alhamdulillah berarti urang dalung ieu kompak. Padahal ieu lemburna di jalan mah kula di ditu lah, cek kula belum ada tanda-tanda kehidupan.
Barang kadieu mah ternyata lobaan alhamdulillah. Setelah aya nu ngahadiran taruh ieu adalah kakompakan. Geus cacahan sederhana kula rek ngomongkeun kakompakan. Cek Imam Ghazali kun kalyaden wala takun kal udunaen. Cek mending balik wae lah. Coba sih kandangan tak kumaha ya. Ieu perhatikeun ceng, ieu lebih seru daripada bobobol api ceng. Cek Imam Ghazali kun kalyaden wala takun kaludunen. Urang dalung kudu doang leungeun dua, ulah doang ceuli dua. Tinggal ibu ceuli bu, ceuli bu. Ceuli tinggal ibu. Ceuli. Ieu ceuli katuhu jeung ceuli kenca naon jadi pikir-pikir mah deukeut. Ngan sajungkal. Tapi deukeut ge can pernah panggih eta. Berarti urang ulah doang ceuli, deukeut ongkoh tapi tilok pang. Baraya jeung baraya paseh. Dulur jeung dulur teu ak. Aya di dieu. Berenak aya. Ari jeung deung-deungeun mah sok akrab, sok kenal. Komo pan ayeuna mah aya grup WA-nya. Tuh boga grup WA kabeh. Nini ge boga grup WA, grupna ge Roni, rombongan nini. Eta kan grup WA sok ngayakeun bacakan ngaliwet. Padahal mah jeung deung-deungeun bagur jasa. Diliwetkeun dipanggangkeun lauk emas jeung deung-deungeun bagur. Ari aya dulur bejauh keneh lawang geus ditulakan. Naon mah bibi dia tuh bibi dia. Paling ngahutang beas ya tama. Dengekeun rek jeung saha deui urang akur ari lain jeung dulur mah bener teu Bu? Batur hormat ka urang mungkin urangna keur boga duit. Batur deukeut jeung urang mungkin urangna keur seneng. Sedangkan dulur duit mah titipan, urusan dunia mah datang na teu bebeja, balik na ge teu bebeja. Ketika urang keur susah, ari lain jeung dulur mah urang akurna jeung saha deui. Heuy. Kadenya teu yeuh. Ulah doang ceuli deukeut ongkoh tapi tilok pang. Hiji tak goreng ceuli berarti ceuli gor. Terus ceuli katuhu, ceuli kenca ieu. Ceuli katuhu make emas, ceuli kenca teu make emas, moal betah. Lamun rek make kabeh, lamun rek tuduk kabeh. Tah ieu sifat ngagorengna jalema. Teresep lamun neuleuh batur seneng. Neuleuh tatangga kabeli kulkas nirisan maneh. Tatangga kabuli motor ngebul manehna. Tatangga kabuli termos manehna nu ngagolak. Tatangga kabuli mobil setruk dibawa ke rumah sakit. Ngadenge di rumah sakit tatanggana tas meuli mobil berangkat umroh paeh di rumah sakit. Tah ieu gorengna sifat jelema ulah doang ceuli. Bu pan ceuli mah cek ceuli lamun ngabalegbeg sabulah henteu teu betah. Lamun rek cagur kabeh, lamun rek ngabalegbeg kabeh, bener teu mah? Ilah jelema goreng jasa kuduna mah urang doang leungeun. Aduh nangtungnya. Nangtung Bu. Saya tenang mau leutik dah. Jangan panggil aku anak kecil paman. Itu nenang ngaji bari muhahehe banyak. Nu penting mah asup hate, boleh nyengir tapi kudu itu geus hese sama. Tempo leungeun teh yo, lamun leumpang. Biasa geus melotot-melotot. Lamun leumpang kan leungeun katuhu kahareup, kenca kaburi. Lamun kenca kahareup, katuhu kaburi. Ulah ngari bubuy kan batu banget.
sabana ulah meleguguikan bae. Hartina hirup eta kadang keur dihareup kadang keur diburi bener teman. Ulah hayang diburi kabeh, lamun kabeh diburi rek saha nu dihareup. Ulah hayang dihareup kabeh, lamun kabeh dihareup saha nu diburi. Piraku dihareup kabeh mah lumpangna kieu meureun. Doang naon? Oh, nyahoan pampir kan juga. Pampir mah bobongkong Cina nengnya. Keren Cina mah bobongkong nage make jubah, make topi. Komo bobongkong Amerika mah Dracula make jas. Ari geus bobongkong Indonesia ya Allah kuntilanak bajuna tilok salin eta bae. Nah, genderewo make kokolor bae. Komo anu budak leutik teh anu botak teh ngaranna? Boga doang. Balik di kana leungeun. Lamun keur dihareup nu bener dihareupna. Lamun keur diburi nu bener diburina ka. Panaya ka diteundeun dihareup ngagaleong bae aya. Diteundeun diburi ngabetan bae ka nu dihareup. Aya tau? Aya bae. Terus lamun keur dihareup kudu inget kanu diburi. Doang taraweh di dieu imam taraweh nu laku anu gancang apa nu ancak teh. Oh, sarua dong orang Pamarayan. Urang Pamarayan ge pamuda lamun rek taraweh sok ngintip heula jadwal imam. Di imam giliran saha ieu da? Anca ieu mah balik. Kieu maksudna ka ieu ngomong nyengir tapi kudu lamun kakak salat sorangan mah mangga rek maca 2 juz lo sabodo amat. Keur salat sorangan marek maca surat panjang los sabodo amat. Tapi lamun salat berjamaah kudu inget diburi henteu ngora kabeh. Diburi henteu bedas kabeh, bener teu? Kuduna tingali dina fikih. Jadi imam teh kudu ngenteng-ngenteng kasih makmum. Ulah mentang-mentang tahfidz Quran. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ar-Rahman. Barang muluk salam hiji aca. Palangkur. Eta taraweh ulah gancang teuing, lamun gancang teuing karunya aki-aki digojlok tilu puting taraweh. Sampai mabok manehna kaluar utah bala-bala. Cek pamuda, ka mana wa? Balik aing lah mabok. Kapok kayak imam doang kieu. Ulah gancang teuing, ulah ancat teuing. Insya paham apa teh ya? Terus ayeuna dihareup ieu katuh ieu engke ge kudu geser ka buri ketika kencah kahareup. Hartina ulah hayang hirup dihareup bae. Eta ngimaman wayahna kudu giliran. Kadenya teh ulah dicekelan ku sorangan bae. Lamun sorangan undur muriang rek sanu ngagantian. Sedengkeun kan kudu aya pergantian. Bener apa bener? Maaf najan patul muin hebat alfiah katalar takrib gagah tilok biasa mah eta ngimaman ka ngagebreg kula ge mimiti balik ka imah khotbah pakhotbahan sampai raga ku ngagebregna. Ieu tilok jadi imam meureun nu biasa imam muriang mencret berat. Tadina pelit pan ka batur. Pas main muriang mah nu ngagantian kapaksa ustad ngora anu tilok biasa ngimaman kahareup imaman. Atuh pabulit kuliah teu panghujungna. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum. Cek makmum lakum. Kaget panena ih. Begitu digentak lakum dinukum tepangi ujungna lakum dinukum waladolin. I amin deui bae eta gara-gara tara biasa. Bener teu? Jadi sekali-kali kudu geser kaburi. Silahkan batur titah kahareup. Paham teu Bu? Kak, kumaha ieu Kak? Teu nyaman amat. Ieu kontrolna leutik ge.
kontrolna leutikeun kontrol ieu leutikeun make kontrol ieu kontrolna leutikeun tos kak tos kieu tosnya tos lanjut ya kebaikan amat ya. Terus ieu leungeun katuhu teh leungeun kenca tuh tingali tugasna beda-beda ari leungeun katuhu mah tanda tangan salaman pokona nu bagus-bagus deh leungeun katuhu bener teu Bu giliran leungeun kenca mah bagian pembersihan bae ngisang tapi tilok protes bener teu Bu cek katuhu tiap tenang baik kenca ngajan dia tukang ngisang ge engke ge lamun aing boga milik mah dibelikeun jam tangan dia lain kuy paham teu maksudna Bu sumpah paham hartina kieu sanajan sama-sama leungeun tapi nasibna beda-beda tah pelebah dieu maksudna teteh mereka mangai jam ini bolak-balik bae ieu kana hulu kita cicing teh Bu cuma mimiti ya cara mati biar sama-sama leungeun tapi nasibna beda-beda hartina kieu ulah sok kabita kamilik batur ulah sok ngabanding-bandingkeun hirup sorangan jeung hirup batur teh hirup mah moal sarua bener teu ikulah bege tukang ceramah ya aya be nu ngomong nu hewa eta mah ustad ku meunahun ya kalau mik doang dia menang berkat pira ku ai kuluna leutik mik macam-macam atuh enggeus sih masing-masing nasib bener apa bener ulah ngabanding-bandingkeun hirup sorangan jeung hirup batur naon teh hirup mangan saukur pasangka-sangka doang ieu bener teh neuleuh batur unggal minggu mau mobilan bae belum tentu jalan-jalan saha nu nyaho keur berobat jalan benernya loba batur loba duitna deposito banyak emah megah mobil mewah tapi ternyata rek meuli sate kambing teu meunangeun ja kolesterol ngadahar peutuy jengkol teu meunangeun asam urat rek ngadahar anu amis-amis teu meunangeun ja diabetes naon tuh dia daharna undur-undur bae padahal loba duitna tapi teu senang bener teu Bu anu teu boga duit ya belum tentu henteu senang ja buktina nu jelema susah ge teu pira dahar ge jeung kulup daun dangdur tapi senang nu aya meme dahar pan sambil nungguan sambal asap eta daun dangdur dibulet-buletnya doang bolanya ayo dipake main bola pan dialung-alungkeun ku anak berkadieu berkaditu bari patung pating caki di seserian Pak geus kitu eta daun dangdurna pan panas keneh nya dibalangkeun ari pluk bae kana kokolor bapana kana dulu angku kitu ge senang hirup mah bener teh jadi maaf senangna hirup eta lain ku beda loba duit tapi kusanangna hat hirup mangan saukur pasangka-sangka doang bener teu Bu aya nu ngomong kieu ngeunaheun meureunnya lamun boga imah gede mah 2 tingkat ngeunaheun pelebah mana imah mah ulah gede-gede leutik bae imah gede mah ngepelna capek bener Bu mending leutik bae imah leutik mah ngepelna teu capek anu kadua imah leutik mah lamun pasea jeung salaki babari hade atuh teu hade kumaha pan pasedak-sedak panggih rek asup ka kamar gok panggih rek asup ka WC panggih deui rek asup ka dapur panggih deui lamun sering panggih pan reuneuh deui tuh paham teh ya geus ulah sok ngabanding-bandingkeun hirup kurang jeung hirup batur bener teu Bu lah benerna doang ya buktina sok nyerekan nang salaki dulu kato dulu tuh bentik-bentik curugna kudu doang batur tuh Kak batur mah 2 tahun ge usaha geus kaji di mah kabeli mobil Kakak mati baheula usaha kitu beueuh peurahan aya taneuh meureun geus
syukuran we anu leutik engkege ku Allah bakal diberi nu gede. Amin ya robbal. Man lam yaskuril qalila lam yaskuril kasiro. Jalma anu can bisa syukur karena perkara leutik moal bisa syukur karena perkara gede. Kieu maksudna mah ye munasabah urang can dibere anu gede bae horeng mah nu leutik nageh can bisa disyukuran. Bener teu Bu? Bu kudu salaki sabulan mere 5 juta tarimakeun bae. Pan surat ieu mere 10.000 syukuran bae. Cek salaki neng ieu duit 10.000 kudu mahi satahun tuh. Kulantaran bikangna cerdas dibelikeun kana kalender. Oh kan satahun nya. Cek salaki neng jeunkeun kopi tah Januari kudak tah. Neng ngabelikeun lauk tah Februari goreng tah. Cerdas kan nya. Bu terus deui maaf ya tagolna jijing pula ulah marah punya. Bu biarpun gaji ibu lebih gede daripada gaji suami tetep bae suami mah kudu dihormat. Woi ieu mah abong-abong salakina teu gawe pamajikan nu gawe buat ngomong ge eueuh menang kami mah. Ieu dia motor menang kami, ieu dia mobil menang kami, kakak maka dia mau kandit doang. Tak ngomong asal lain. Terus ngomong kieu teh kakak mau gawean hirupna. Ulah ngomong-ngomong gawean eta anak bener menang saha coba. Naon ja panyakit urang kabehan berikut kula nu ngomong ieu panyakitna naon kurang syukur. Bener teu Bu? Catet rumah tangga ngaranna ge rumah tangga eta kan taraje di dieu naon taraje eta taraje pan kudu tihandap 1 2 3 henteu langsung ka 10 lalaunan henteu langsung sugih susah heula. Bener apa bener? Komo santri mah karasa kukula eta kula kade teh CS kula dicaringin baheula. Alhamdulillah kiwari kapanggih deui. Manehna mah ti baheula jangkung bae. Ieu kula nikah tahun 2004, teuing keunana ge sabodo amat. Pamajikan kula teh awewe mah alhamdulillah. Biasa sih melotot-melotot ieu. Ieu mah keur ngobrol jeung urang dieu supaya jadi motivasi ka para santri. Susah mah geus teu aneh kami mah. Eta ge begitu nikah jeung kula teh pamajikan masyarakat mah geger. Kawin jeung santri teu jelas. Goblok kan. Aing dianggap teu jelas. Menang 5 bulan bener mitoha ge kapangaruhan. Ieu mah lain cerita karangan asli ka. Kolot lalaki mantekan pacul bae na handapun jandela. Belentrang. Nu paling sadis ta mitohan nu bikang. Cek mitohan nu bikang, koto. Coba dia ka ditu nyampal maka bon ka sawah ieu mah sareup seup heula dia di dapur teh ngaringkuk. Kain we ieu. Ja buktina anu dianggap teu jelas ku jelema ja ayeuna jelas. Jelas teu? Bukan duluan dulu. Jabatur nyieun imah ja kula ge kajieun imah. Ja imah kula biasa ya lawangan sagala biasa. Batur meuli gerobak meuli mobil ja rombeng-rombeng ge kula boga mobil. Nah, berarti rumah tangga eta henteu langsung gagah. Lalaunan nu penting urang sabar istiqomah jeung kudu daek salat. Bu. Ari salaki balik teu meunang duit sok mamarahan bae ari salat kilo. Sok salat ieu. Di lembur kula mah aya salakina tilok salat, pamajikanana tilok salat. Jadi aya.
Ih aya banyak. Di lembur ulama aya lalakina daek salat ngan pamajikanana can daek salat di dia aya. Ih komplit kadenya. Di lembur ulama aya lalakina daek salat pamajikanana alhamdulillah daek salat anakna tilok daek salat di dia aya. Ih lobaan bae. Di lembur ulama anakna daek salat pamajikanana salakina daek salat tangkurak minantu tilok salat. Aya di dieu. Minantu deugeur eta. Sol naon urusanna salat jeung hirup Ustaz dengekeun. Semakin kita berusaha untuk memperbaiki kualitas salat urang, maka Allah bakal memperbaiki kualitas hirup urang. Rarasa lamun hirup netes semplek nincak semplak usaha majuna boga sawah sapendo ge dijual pakai modal warung bangkrut bae atuh deuk bangkrut kumaha asal aya nu meuli salah ngembalian bae dagang pulsa salah kirim bae rarasa salat geus bener tacan tuluy kahene gitu. Ngaranna ge rumah tangga nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Hiasilah cahayaan rumah tangga urang ku salat jeung maca Qur'an supaya rumah tangga urang berkah. Amin ya robbal. Bu ulang ngobrol ibu balah ja bapak-bapak mah dijerot tekan denge. Tadi bapak-bapak mah nembalan kilo naon kilo. Kumpul benyawa-nyawa piring beak. Bu ngaranna ge rumah tangga moal senang bae aya susahna nya punya, moal romantis bae aya paseana nya punya. Catet ieu ayeuna kula merhatikeun zaman kiwari yo dunia maya boga HP catet lamun keur pasea jeung salaki ulah sok dijieun status kadenge teh ieu imah hayang benyin status hewa kata tangga dijieun status hari wani mah sampuran bae ka imahna cakar beungeutna imana naon ge dijieun status pasea jeung salaki dijieun status kuat salaki ngaringkuk bae salaki gering lain dikerok lain dibawa ke klinik kalau diajak selfie cekrek jadi jeung status cakit lagi ulah rumah tangga mah kabeh ge sok pasea bener teu Kak rumah tangga nu teu pasea lurah ge sok pasea carik ge sok pasea ki ade ge sok pasea berikut pula yo sok pasea. Oh ngalamun balik jam 2 teu mau berangkat mah bisa katas panjang aing. Tah lamun keur pasea ulah sok dipublikasikeun di dunia maya. Hartina ulah sok siling goreng. Kieu masalahna lamun dijieun status, lamun dibaca ku jalema nu deukeut jeung urang, nu resep ka urang pasti ngomong kieu, yang sabar ya besti. Tapi giliran dibaca ku jalema nu hewa ka urang kumaha ngomongna lebok ka dia. Wih paham teh ya. Silahkan gunakan HP tapi untuk tidak menjelek-jelekan rumah tangga sendiri. Amin ya robbal. Bu geus syukur ka Gusti Allah najan hirup beda jeung batur kudu syukur. Cenah geus ieu kula lo cacahan. Iya kan yo, ini kalau kulanya, sekarang nama nyontok iya nya, nyontokeun, terus iya bela yo, tuh, iya betul panas di udah kan, iya gelasna dia gelas kaca iya lamun diuculkeun ngabanting moal, deh kedua kerja paham sih dia, iya lamun dibantingkeun pecah moal, pecah. Terus gara-gara naon ieu dibantingkeun apakah hewa kana China? Dengkeun. Ari
embung kana teh manis atuh ulah dipecahkeun gelasna tinggal dipicin teh manis tadi ganti kopi. Lamun terbukti kana kopi ulah diajurkeun gelasna tinggal diganti we ku cai susu, bener gak? Ulah sampai gara-gara beda pilihan gelasna pecah. Paham teh ya? Ieu kula moal wakang ngomongkeun Indonesia lah, ngomongkeun dalung bae ieu desa-desa naon ieu? Sanghyang Tanjung. Ieu Sanghyang Tanjung ieu ibarat gelas mah. Dikeupul taku jalema limaan, berarti urang kudu nyaho saha ieu 5 jalema ieu lah. Ieu ngomongkeun kakompakan supaya paham yo. Ieu jempol bu. Ieu naon ieu? Jempol ieu saha? Jempol ieu kiai. Jempol saha bu? Karena kieu lamun hirup hayang diacungkeun jempol, hayang bener deuketan kiai kudu daek ngan. Terus kiai teh pondasi kampung. Lamun kakak hewa ka kiai berarti saruajeung najong pondasi. Kira-kira ieu suku lamun najong pondasi, nuring suku apa pondasi? Suku kawala. Maka kiai patutna hewa baik kiai susah diledek, kiai loba duitna dianggap sombong, eta bae ge kiai loba anakna. Aya eta nu ngomong. Deul cenah kiai mah anakna riam, coba eta meureun tilok make calana. Cek saha? Macam-macam bae. Ulah hewa ka kiai insya mun hirup hayang diacungkeun jempol ulah jauh ti kiai supaya hirupna benerna cek saha cek agama teh ulangan saukur hayang bener cek jalema dulur maaf hayang bener cek jalema mah gampang hampura ulama ceramahna terame terang batur bisi teh hayang balik mah mangga balik lah kana naon kuat keneh yo hayang bener cek jalema mah gampang. Kula sok nyontokeun kieu aya preman nonton organ. Sok nonton Kak. Lah sok hati-hatian lah. Aya preman nonton organ mabok. Balik sendalna geleungit sasampoyongan di jalan manehna keur balik tah. Celebok bae dincak tali. Daek teulah cek preman teh kalewatan ieu jelema ngising di dieu pugu kacincak kalewatan saudara. Terus preman neangan cai rek kukumbah barang nyileut aya masjid. Cek preman aha aya masjid. Kukumbah ka tempat wudu barang keur kukumbah nyaledat leueur ngabanting jam 2 peuting. Blebet paeh eta preman. Isuk-isuk sadalung geger kabeh budak kolonya teu nyangka preman ge paeh nama keur ngalawudu cek saha. Ieu ngomong sederhana tapi realitas bener teh. Urang makan bener cek urang nyaho teuing. Bener apa bener? Bu, lamun hayang bener cek agama deuketan kiai kudu daek osok ngaji. Di dieu pangajian poe naon? Rebo, salah saya. Kemis, Sabtu, Minggu. Nu ngajina yang aya Nah, paling ge nu ngajina pemain inti bae. Sieta anu ngajina tilok bebeja teh ka salaki. Sok bebeja ka salaki lamun rek ngaji. Tiloknya. Aya bebeja bari leumpang teh oden kamere ngaji. Aya bebeja ka salaki sadis Kak ulah marek ngajinya si Munah geus nungguan di pos ronda rek berangkat kiwari itu cai dina panci meunang geulak termoskeunnya. Terus dia bisi hujan baju jahitan. Terus dia keramik can dipel pangpelkeun sakaliannya. Terus bisi budak kulit sekolah yang dahar leuweuh 2 gelasnya. Terus kula minta duit na goceng aja, Assalamualaikum. Salakina culangok. Percis doang dek kacang kaujangan. Udah maheh tekukuh ieu. Pan ngaji eta rek neangan ridho Allah, sedangkeun ridho Allah bagi ibu aya dina ridona salah.
Allah moal ridho lamun salaki teteh teu ridho wayahna lamun rek ngaji kudu bebek. Maaf ya ngaji saeutik ulah ta perkara ngaji anu wajib sagede rek puasa sunnah bebo bo ibu rek puasa sunnah eta wayahna kudu bebeja heula ka salaki ka enaon neng isukan kemis neng rek puasa atuh puasa sih rek bebeja ka aing ya lain pan bebeja nama bisi aya pemakaian mendadak mual biarin mual mah neng rek puasa nya puasa tah barang jam hiji burang berat be hujan gede cek salakina waduh tiris yo dipanggil pamajikan neng ka dieu aya naon ka cuaca mendukung yo pasti dilema kan apakah neruskeun puasa sunnah apa nurut ka salaki kumpulan dibere solusina puasa sunnah mah ganjaranna sunnah ari ngalayanan salaki mah ganjaranna wajib woi cocok teh yo dipancing-pancing ya kalau kayak keluar sawaran apa namanya cocok kan ya asli berarti kaciri kuah ini wajah-wajah tilok ditawaran ya bener kan boro-boro nawaran kubu pamajikan tilok peka salaki geus ngagantungkeun kokolor ge dina paku masih ditanya keneh bae disangka rek salin hari itu bapak dia rek ka mana mun aing mah ka kebon sakalian gitu lah mah hehe teu ditoer ku salakina mah ari soleha mah wajib malik kuserahkan segalanya untukmu kitu ieu mah ditoer di mah naon capek ku salakina galau lah nyeduh kopi manehna ngopi di teras di hari bari ngarokok bledag lah moal karasa ngeunah tah geus konek otakna aya tetangga lewat nanya kakak keur naon langsung be emosi katempona keur naon itu dia cek tetangga kan di sasaran ieu anu jadi bahaya ge ibu-ibu bejakeun tau lah dosana moal marah ieu la anak hal malaikatu hatta tusbiha kulantaran salaki teteh galau muring gara-gara teteh dilaknat ku malaikat sampai ka subuh euy cocok henteu yo heuy bo lanjut yuk hayang bener mah kudu daek ngaji jempol tak pindah kana curug ikulah peureum bema serap matana tukang kamera nyenter mata kula curug yo curug saha curug mah jelema sugih pan jelema sugih masuk tuduh curug petehnya wajar lah sugih manajan tuduh curug ke wajar aya musola rombeng cek nu sugih bongkar keren ya dibangun dulu eta bongkar bae ulah macam-macam jelema susah tuduh curug bongkar cekek macam-macam masalahna sugih eta lain loba duit teh sugih eta sugih najan boga duit 500.000 ge pan urang teu hook rek rajaban ge bener teu teh jalema susah mah boga duit 500.000 sedekah 5.000 imbangan ayang menang duit 100.000 nu susah make sangka jubur-jubur bener teh Bu nu sugih mah duit 100.000 nu nanaonan ka alpa doang ge ya bener teh wajar sugih mah ka alpa ge ini paling hernak ieu aing tatangga ari keur boga duit ka alpa ari keur tega duit ka hutang ka warung tatangga di dieu batur mah malah untung desa leutik nu boga apa mah jelema sugih ih alman hayang jajan ka alpa bae eta meureun hayang diucapkeun selamat pagi kitu meureun nya hayang ngadem aya nyaho mah ari keur boga duit ka alpa ari keur teu boga duit ngahutang ka warung tatangga aya teu euy jalema susah boga duit 500.000 sedekah 5.000 imbangan pertanyaanna jalema sugih boga duit 500 juta daekeun moal sedekah 5 juta
Oh lumayan tuh makanya kieu dulur kieu supaya cacahan kaharti jalema sodaqoh susah 10.000 dibanding sedekah 10.000 ti jalema sugih lebih keneh gede keneh ganjaran sodaqoh jalema susah 10.000 bener teu jalema susah mah yang boga duit 10.000 ge hese tapi jelema sugih 10.000 nanaonna bener wajar nu sugih mah sedekahna gede jadi lu kebo ge lamun ngising gede taina wajarnya jelema susah sedekahna leutik wajar kotok ge ngisingna leutik cret pertanyaan anak di dalung aya tahu kebo nu ngisingna leutik aya lah kebo mencret berarti lamun aya jelema sugih pelit jasa berarti sugih dendam banget kita pinon ieu Bu saha curug jalema kaya pindah kana tengah pemerintah ieu mah lain pak ieu nih pemerintah kudu urang bakal milih pemerintah wajib sebagai warga negara milih pemerintah tapi ulah sampai pasea kanya ulah sampai minantu jeung mitoha pasea minantu makone mitoha mah geureubeuy dodar ge pasea minantu makone mitoha mah dulu barang minantu balik di Jakarta meuli jeruk tadaikeun mitoha mung koneng tamah aya sakituna pindah ge kana ieu mah pamuda ieu jari manis pamuda kudu aya di dalung pamudana kompak jeung catet euy pamuda urang dalung euy ulah rajaban kenceng semangatna doang tapi kudu daekna komo pamuda mah ceng lengkahna panjang pamuda mah lengkahna pas kumaha lengkahna panjang hartina teu nyaho boga waris di mana teu nyaho boga jodoh di mana lamun urang pernah ngasaan ngaji pernah ngasaan masantren najan boga pamajikan di mana bae ge hate moal minder bener teh Kak waktu ngariung waktu nyalatkeun wilujeng batur tapi nyacakan lamun can pernah ngasaan ngaji can pernah ngasaan masantren pas kabeneran boga pamajikan di lembur kiai minder nu aya ngariung ge di luar be laju nama berkat teka bagian sendal leungit makanya ceng kudu ngaji pindah kana cingir supaya beres cacahan yo cingir masaha cingir mah teteh ibu-ibu ulah ngomong leutik najan leutik ge gede gawena ieu ceuli atur cingir irung aya korongan cingir lah artina kita urusan gagawe beak ku pamajikan mah bener teh Bu najan sumutna ngacempreng bae ge gagawe beres kabeh ku manehna leungeun kencang elek anak leungeun katuhu ngagoreng tempe suku katuhu bari ngepel bisa daripada salakina geus ngagoler bae lamun geus ngecet bae ngabunya makana ulama najan pamajikan cerewet ge didukung ku kunae kuarima hiji untungna boga pamajikan cerewet irit setrum teu kudu nyetel radio ngabuang bepak tubuh salaki ge jeung bebek ge jadi pasea nu kadua untungna boga pamajikan cerewet eta lamun aya nu nagih hutang angsrongkeun di kang cerewet nu nagih abun ya nu katilu ya dengekkeun nu katilu untung naboga pamajikan cerewet lamun salaki males berjamaah lamun salaki males tahlil kan lamun dicarekanan ku pamajikan mah sok nurut bener teh mah ieu mah ngadedekeun tatangga kula nyarekanan salaki nangan ku kula meureun dibejakeun ngaranna bisi aya baturna di dieu eta nyarekanan salaki kakak isin ka batur kak kula mah diomong-omong ke batur kula mah isin ka batur isin kakak mah tilok kayak campur sakali
Abi tuh ka sholat ka jeung batur ka berjamaah ka sholat. Detik-detik ngomongna. Sampai salakina panas ceulina alhamdulillah. Kalau yang mereka masjid tuh pengaruh di kamar cerewet. Menang 2 menit balik deui. Pan balik deui. Di masjidna eueun nu adan. Atuh matak naon ka kanu adan. Aing mah teu bisa napasna pendek. Engke gelan mun geus aya nu adan main ka masjid. Heuh nya. Oh, ih galak amat ya muka. Begitu aya nu adan dari masjid. Allahu Akbar tah. Adan tah kak udah kali itu pan tadi ngomongna lamun geus aya nu adan cenah ka masjid. Kali itu, udah kali itu. Poloyong deui ka masjid. Menang 2 menit balik deui. Cek pamajikan pani kokok beluk balik deui. Kunaon balik deui? Di masjidnya budak leutik doang. Doangna beres adan mah komat aing titah jadi imam. Atuh matak naon kakak jadi imam geus kolot. Aing mah kolot teh kolot ka poe. Aing di kaduhuk teu bisa ngaji tuh ka. Kara kaduhuk teu bisa ngaji lamun geus rumah tangga. Bener teh Kak? Ieu ending kula ngomongkeun maksudna ya cukup urang bae nu bodoh, anak urang mah ulah merebot. Ieu kabodohan dulur ulah diwariskeun ka anak. Urang mah SD ge teu tamat, anak mah kudu sarnaja. Oh, sarjana melotot-melotot bae. Urang mah maca Quran ge teu bisa, anak mah kudu tahfidz Quran. Amin. Ulah ngawariskeun pakaian doang ke anak. Pakaian mah babari beak, sabulan gerengse, saminggu gerengse pakaian mah. Tapi lamun anak diwarisan ilmu, yakin eta pakaian bakal ngalobaan. Karena ilmu bisa narik-narik kana pakaian. Amin ya robbal. Ya maksudna kula ngomong kieu anak kurang isuk ka SD, sore ka madrasah, puting ka majlis taklim. Ulang bisi korek. Isuk ka SD, sore ka madrasah, puting. Ulangi bisi korek. Isuk sore ka madrasah, puting. Jeung ulah sok berat sabulah. Lolobana di lembur kula mah sok berat sabulah pae. Ari sakola mah baju ruksak ganti, tas ajur ganti. Giliran ngaji mah ya Allah peciwit bapana. Yang geus hidungnya burung tanya panjang. Dipake ku anak atuh mata katutupan. Ngaji mulig-mulig we. Baju dekil. Makana kula mah karunya tah simpati gitu ka ustad nu magahan eta tah, nu magahan ikro budak leutik capek teh Bo. Euy. Mana mah di mangeunahun, ayeuna mah budak leutik panjamana lulumpatan bae. Boboiboy api, cos, ngelok mata kiai tah. Ih ampun. Dulu harden kiai dekil ku eho. Nyamana lulumpatan bae. Tapi lolobana masyarakat tilok ngarti bae. Bener apa bener? Laju curik anak lalagan. Udah ngajinya ke curik media pindah ka ditu. Pindah ngajina. Perang pindah ngajina cek usah dijina. Ceng bejakeun ka emak urunannya 5.000 jeung bayar listrik. Ma, cek usah dia urunan cenah jeung listrik. Pindah ngajina. Ustad di kelasna kasakali ngomongna. Woi, Bu, coba ieu kula rek nanya ya. Rek nanya ka ibu. Ibu boga anak, Bu. Boga besihi. Terus anu di Arab-Arab ku ibu di anak ibunan coba ayo. Hah? Oh, di gerebitnya. Asal kula ngomong di mana aya bae hayang dibeda duit. Coba. Salah teh lamun ngarep-ngarep duit pamere anak salah. Jabuktin aja anak geus gawe ge paling mere duit ka kolot 100.000. Boro-boro cenah ge. Masaha ieu budak. Boro-boro mere 100.000 manya. Ieu mah mere 100.000 ge sabulan cangkeng kolot mah sampe encok ngasuh incuk Pak. Jaak mana mah gawe incuna mah jeung saha?
jeung nenek na jeung mokolotna sedengkeun panicu kuari mah teu bisa ngomong Sunda di lemur ulama. Indonesia bae atuh mokolotna kawalahan ngalayananana. Cek mokolotna, kamu jangan dulu lompatan aja. Ini leur, habis hujan. Kamu mah asal manggih cai aja, langsung leleceh. Oh. Kamu ngomong pabuli. Diupahan 100.000 atuh mending kena jadi pembantu mah kadenya teh ya geus ulah sok ngarep-ngarep duit pamere anaknya mah nya tapi kula yakin kolot mah di mamana ge cilok ngarep-ngarep pamere anak justru deuleu anak bisa jajan BG kolot mah atoh bener teh mah anak boga motor BG kolot mah atoh komo eta anak kabeli mobil wih ngacamprang bae mobil anak aing mobil anak aing padahal manehna ge can pernah numpak eta pedalaman. Paham teu ya? Sampekeun anak can boga imah ge kolot mah ngabelaan nyin imah anak bener nya. Dijieunkeun imah anak. Geus anak geus dijieunkeun imah ge eta kolot mah tilok lepas tanggung jawab. Tunggal poe nongan imah anak bae bener teu Bu? Nu sok ditoongan teh naon? Pabeasan anak. Khawatir bisi anak terboga hebat kolot mah. Pertanyaan anak aya tahu nusok nongan pabiasan kolot aya teh rek mentah. Anak maloba modus mangantiran doang rantang tilu tikatnya handap sangu tengah sayur kukuk luhur tahu tempe pepete opat ngomongna manganturan kolot ieu anak genep dibawa KB pindah dahar ge tamah terus nyendong di 2 putih balik nyewa kotok opat minta beasa gantang tekor kolot mah makana ulah doraka kakol hirup moal kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran kaligir moal dopangan lamun doraka kakol catet doa kolot doang doa nabi ka umatna mustajab ulah sok gagal fokus dulur ari jarah ka Jawa ka Bali ka Madura ka Lombok di Kojayan ongkos 1 juta ge berani nabung ari karamat di imah dilewat-lewat ari ngomong hayang barokah palabah mana ari doraka ka kolot mah kudu ngaheneng elaksak mangkana hulangannya ayah bejarah kakuburan kolot sabaraha kali jarah satahun ka kolot oh sekali doang kitu bejarahna bari dongko bae ja bajuna anyar keneh na ayah bejarah rek hajat teh sin kawalat meureun jarahna ge duaan adi kakak polongok abdi cek adina teh kak ari kuburan mah urang di mana kitu cek kana nyaho cek baheula mah di dieu yo pan ieu mah pindah teh bebejanya coba kali tu nanya ka mamangna mang ari kuburan mah di mana kitu cek mamangna baheula poe di Cicirian pake tangkal bernuk goreng mah tangkal bernukna dipindahkeun ka budak angon kana pager atuh ladina mah pager di jarahan ieu ngajan nyeulir tapi kudu mikir yo lamun urang hayang di jarahan ku anak engke urangna kiwari kudu jarah ka kuburan kolot kadene nya paham yo bisi can kapaham kene mah urang contohkeun kamana bade bakunanya tangkal kayu tangkalna gede kokoh daunna hejo dopangna loba kembangan buahan tapi loba jelema nu poho goreng mah nu ngirim nutrisi makanan nu ngirim cai kana batang eta akar anu akarna katuruban tanuh paham tuh? Nah paham na doh. Berarti di mana urang nyajarahan kuburan kolot dulur keur nyarubuk akar keur nyebor akar nu bagusna maka urang-urang keneh nu hidupna paham teh ieu ieu ngaji rajaban ka mamana ros nu penting mah asup kana hatenya bunya
ulah sampai mau pohokeun jarah ka kuburan kolot, silahkan jarah ka Madura, silahkan jarah ka Bali, teangan karamat-karamat wali, tapi kuburan indung Bapa ulah dilewat-lewat. Mun bisa mah poe Jumat jarah, lamun teu bisa saminggu sakali, sabulan sakali, insya Allah. Lanjut Ibu, lanjut yuk. Tah ieu kula beres ngomongkeun 5 tuh urang keupulkeun kana ieu kayo di dieu mah apatan ieu tuh pemerintah jelema sugih pamuda ibu-ibu belah dieu di dieu mah jempol doang kak kiai doang hiji coplok hiji mah di dieu moal kageuda ragak coplokkeun orang kaya tuh jempol ragak tah teu gelasna henteu coplokkeun deui pemerintah tuh ragak tah teu gelasna henteu namangan rada ngaji berat tapi eueun nu sugih jeung pemerintah dia tapi lamun di dieu langsung coplok jempol kiai eueuh ragak ieu pecah. Jadi Indonesia diraksa keneh dijaga keneh ku Gusti Allah karena loba keneh kiai alhamdulillah. Banten disalametkeun keneh dijaga keneh ku Gusti Allah masih loba keneh kiai loba masih loba keneh para wali hartina kieu kakabehan salimana kudu aya yuk kiaina kudu aya jelema sugihna kudu aya pemerintahna kudu aya pamudana kudu aya ibu-ibuna ge kudu aya ieu anu berperan penting rajaban ieu ibu-ibu nu nyieun kue saha anu masak saha ibu-ibu tah ieu bentuk kakompakan najan ieu cacahan ngaler ngidul ngacaprak ka mamana susuganan aya hikmah jeung manfaatna pura ulama ieu lah cara mana cacahan kolot tapi susuganan aya hikmah jeung manfaatna amin ya robbal kula teh hayang lamun aya bahasa kieu saha nu cara mah keur penting ki anu rame ari kahati mah teu jeung naon jeung bener teu supaya asup kana hate aya tapakan lamun aya omongan kula anu kaharti nu ngajalujeun hukum sagaris jeung hadis eta datang ti Gusti Allah mudah-mudahan jadi jalan hidayah ka urang kabehan amin. Lamun ucapan abdi aya nu salah nu teu kaharti datangna tina kabodohan kabudakan abdi hayang dihampura ku sadayana ngahampura ka sadayana alhamdulillah ayeuna urang angkat leungeunna munajat ngadoa ka Gusti Allah ku berkahna bulan Rajab ku agungna pangkat Rasul mudah-mudahan ieu kampung Dalung dijauhkeun tina mara bahaya mudah-mudahan di urang kampung Dalung umum anu hadir di dieu sing barokah usahana sing lancar usahana anak-anakna mudah-mudahan dijadikeun anak soleh-solehah rumah tangga sakinah mawadah warahmah mudah-mudahan urang kampung Dalung dipasihan topek hidayah daek ibadah di barakatul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa hudan qaima wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa waladan sholihan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.